isuk-isuk embe geus hayu we guak jauh. Hari sugan maka cepet atau kumaha nya. Pas diilikan teh beteungna teh kencot. Ima daek teu daek kudu digaskeun we langsung ka kebon. Untung we nya teu tebih ieu eta teh paranje embe teh ti kebon. Nah, di satunya teh boga kira-kira be ai ka jama teh. Karek gegekero sapotong piring geus kudu we ka kebon ngarit. Kitu ai sebagai ibu rumah tangga teh kudu sagala kaburu. Ieu meureun anu disebut multitalentan teh. Mah heueuh nya urang teh ngabisakeun pisan ka kolot teh. Geuning ayeuna mah karasa. Sing horeng kieu beuri hari kahirupan teh. Kudu bisa ngurus budak, bisa ngurus salaki. Nah, hari keur diri sorangan. Mah engke be sakaburuna. Majah namanya aya urang nempo kana kahirupan batur. Sok meuni resep ningalina, sok meuni hayang urang teh siga batur. Nah, di pas urang ngaca nah hanya urang mah beungeut ge beleuwuk kieu. Hayang atuh urang ge disikin ker siga batur. Tapi urang mah sakieu ge disyukuri we. Anu penting mah urang teh awak jagjag sareng rezeki lancar. Kumaha nya piraku atuh urang teh nyaruakeun rezeki urang jeung rezeki batur mah. Cenah cokolot teh mah urang teh ulah sok hariwang ku masalah rezeki. Dari rezeki mah geus pahiminjukan masing-masing ge. Tayana mah urang teh asalkeun daek berusahana. Insyaallah lah ai rezeki mah pasti aya wae. Mana sok inget ari kolot sok mamatahan teh. Tong sok ngeluh ari urang jadi jalma teu boga. Tong sok sombong ari hirup urang eukeur jaya. Tong boroning jama da geuning daun ge sok aya muragna.